أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ngabarogaan salah lantaran orang kajurung ku hawa lempengkeun hati orang bersihan teu bisa ngabersihan hati ku sorangan ialah urang ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'anul Bismillahirrahmanirrahim. Urang dek ngaji 2 minggu kading aya SMS barang didelete ya. Kita ketemu di pengkolan aja. Aduh mangkaning anu kamari ieu teh aduh nu kadeulean we biwirna insyaallah dipengkolkeun motor geus menuju Cilongok mengkol ka Citra. Ya Allah teu karasa dipengkolkeun 180 derajat. Coba eta nafsu bisa kos gitu. Aduh Masya Allah. Datang ke Citra ngagebegan jagong jeung nu make anting ka teh pohon kana ngaji. Ai keur ngaji mah inget bae ka Citra dibalik gitulah hawa nafsunya. Jadi orang teu menang-menang ngalawan hawa nafsu. Geus nyaho ieu bahwa kredit ala nu kuari mah haram nyaho. Fatul Muin geus kabereleng homo nu leuwih gede tibatan kita Fatul Muin. Bohong kadik kiai nu ngameunangkeun kredit di jero hatena mah nyana ceurik sabenerna mah. Geus bisaeun maca kitab murah ngameunangkeun soteh hawa nafsu. Alah geus tanggung jawab aing di akhirat. Kos nu bapak kolotna bae ta surga. Oh, masyaallah. Gitulah hawa nafsu mah. Mulai orang butuh amat di duit ngan aya 1,5 juta doang hayang meuli motor. Nah geus lah ja butuh hayang kana motor haram-haram ge langsung bae urang daftar langsung ke identitas. Sabaraha duit kara DP-na sabaraha kara Allah nu daekeun ngomong aya nu make DP nu henteu kuari mah geus bebas. Masya Allah, Masya Allah. Kunaon eta hawa nafsu geus nyaho teu kuat urang perang jeung hawa nafsu. Le urang tinggal setan we seserian cek setan sia ustad setan mah yang serikeun hawa nafsu yang serikeun setan yang serikeun teu karasa kurang karasana engke di yaumil mahsyar. Urang neangan setan ka dieu sia goblok kunaon sia ngalojokeun aing geus anu ngalojokeun cek nyana di dieu nu hayang di dieu nu nungtun sia setan lu kos kitu. Kunaon sia nungtun aing tuh aing teu nungtun sia aing batur pan di neraka. Aing mah pan geus jelas pangeran bakal di neraka keun mah nya aing ojay-ojayan sorangan.
gitu majeng si aing ngeunangeun bae sial sia nu sial urang ribut jeung setan teu keur carita perang jeung hawa nafsu geus nyaho ieu teh sumbangan-sumbangan di pamarentah malah teu bagus jang pondok pesantren jang majelis taklim mah jang masjid mah sekadar ngabereleng indah jeung megahna bae horeng eusina mah bobrok di jero sebab di jerona adalah duit pajak anu yakin haramna pajak mah seluruh mazhab ngaharamkeun pajak. Jadi kocor ga orang dipake ngabangun pondok ngabangun masjid megah aya nu 2 tingkat ngabereleng naon eta hawa nafsu. Apa teu bisa sih ngaji make bangunan nu jore bae make hayang bangunan nu bagus apa teu bisa sih nyicingkeun budak santri di tempat nu sederhana bae ulah nu mewah-mewah jadek neangan ridho Allah ngaji bae sih bener neangan ridho Allah ibadah ka Gusti teu kudu nu bagus-bagus bangun 2 tingkat kuari eusina jadi peternakan ayam eueuh santri-santrina 3 bulan sakali dikirim pencit jadi ayam potong nah eta atuh meujeun aja duit nage duit pemerintah duit pajak dibangunkeun nu ngeusiana kotok negeri atuh sedeng sakitu pas ayang nuntut ilmu Allah mah kudu ditempatkeun di nu bersih maknawi teu kudu megah-megah teu kudu bagus-bagus teu kudu hebat-hebat nu penting maknana ruhna bersih nah iyalah wali Allah mah geus bisa merangan hawa nafsu nya nama je kapanggih jeung baju bagus pakaian bagus sakitu jeung nu goreng sakitu jeung kendaraan mewah sakitu kendaraan goreng sakitu urang kitu kapanggih jeung kendaraan bagus teu boga kapanggih jeung nu jore teu boga ngan hayang urang mah eta tah nu bahayana hayang boga ge itu hayang masalah nu bahaya ge nya teu boganya hayang nyeri mah teh ya pas ge tah takos kitu ieulah carita merangan hawa nafsu eta contoh leutik tuh kabelah dituna terus perang jeung musuh mah aya waktuna setahun 2 tahun 3 tahun ima menang wa ima eleh urang serang ku Belanda diserang ku Jepang ku harikeun diserang ku Amerika perang perekonomian jeung perpolitikan eleh urang diserang ku Amerika ku TV eleh ku HP mah kiai ge boga 5 HP lain tasbih aya aturan tasbih mah teu ka bawah HP mah ka bawah berarti kan eleh ku Amerika tah si kiai pantau geun abang teh kiai susur mah teu ka bawah susur nu Kangjeng Nabi ngainstruksikeun laula an asyqa ummati la amartum bisyaq inda kulli sholatin jelas tama dalilna teu ka bawah barang naik motor menang 1 kilo nyekel kantong HP teu ka balik deui tah kiai ondo mah tah urang cek ka pamajikan balik deui ka haji HP tinggalun kaji urang ieu susur ieu lah susur mah antepkeun kiai Golkar kos kitu blon teh kiai Golkar Allah karim iyalah yuk urang bersihan hati salah mah pasti manusia mah keur carita kiai Golkar petilu ge akur bae leuwih parah boa PDI gitu kene atawa lain di partai itu sarua eta keur carita doa kabeh ngabarogaan salah lantaran urang kajurung ku hawa lempengkeun hati urang bersihan teu bisa ngabersihan hati ku sorangan ialah urang ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'anul
Allah maha kawasa mere kelemahan urang, mere taufik ka urang. Rahasia Allah aya nu keur lempang, aya nu keur diuk, aya nu keur di masjid, aya nu keur di sawah, aya nu keur di kantor, aya nu keur ngaji kieu, loba nu keur ngaji kieu mah yeuh dibere taufik teh. Aya nu keur nonton orkes ya ustad. Iya ustad dia memakai nonton orkes, jangan memakai kumis palsu, biasa jamat palsu, dihareup baik neuleuh inul joget nalelet jasa. Waduh. Terus dideuleuh nyana keur kitu tapakur eta si jelema ku teu boga kaisi. Ya kunaon kikituan berarti teu boga akhlak eta. Berarti nu nongton aja belum ceuk. Ai nu nongton belum ai pan aing nongton. Ya jadi tapakur keur nonton orkes distolol meureunna. Ieu mah nu hadirna tarolol, nu ituna tolol. Balik aing, balik langsung mandi salat Allah. Mantap mun hayang bisa ibadah nonton orkes. Kos dolalagaan padahal beneran. Lamun guru toriko mah guru toriko ya. Guru toriko tapi lain urang. Ieu boga murid teh ku buang kawarahat, bang kawarah teh hate. Salat teh salat, tapi gede ku seblon nih budak. Salat mah salat, tapi kok salat teh goreng pan kanyawan teh guru toriko. Ah, puasa sia. Puasa geus 40 poe ge 100 poe ge masih kene can khusus bloon amat ti budak. Berangkat sia ka ditu ka Bandung. Lempang bae ka datang deui ka dieu, ulah naik naon? Ongkosna ulah make ongkos atuh. Ka ongkos mangarana. Berangkat ke Bandung Lembang dan datang tadi masih kene pan ayu khusuk mah 0 hate 0 eueuh nanaon ngan aya Allah doang tah teu bisa. Ya Allah, ieu si budak bloon teh macul tah sia di sawah. Macul panas poe los macul terus tapi tetep Masya Allah hese amat nih budak. Diarahan tak ku guru torikoh mah supaya lulus hati nanti. Kali tuh di situ tuh aya orkes tuh Oma Irama calon presiden nonton sih kali itu nonton orkes sia nonton orkes kumaha perasaan sia dosa tobatan ku sia namun bener sia ngarasa dosa tobat sing bener mata sia tete tobatan ceuli sia tobatan ku sia sumut sia tobatan leuwih hate sia sok tobat guru terima kasih ya Allah ya leuleus hate teh kamari mah keur lempang teu ngarasa boga dosa kamari mah keur puasa malah takabur asa boga ganjaran kamari mah keur di sawah teh asa teu ieung-ieung sapira macul tapi begitu manehanana di teh nonton orkes ngarasa boga dosa tobat nol ngeunaheun ibadah Allah coba ge kana aya asal bisa narongton kabeh barang aya nu hajat aya orkes pan pinuh amat teh titah kuki uci ka haji makmun nonton orkes diharap geus jana geus hese jeung guru toriko pokona nyana mah sebab nu dideuleun hatena ieu teu daek leuleus ya didagor-dagorkeun ge teu daek leuleus ya jadi bahasa-bahasa ahli Allah mah ngadagorkeun hate murid beda-beda kumanya nama nyana namanya geus teh sieun di alam teh sieun dicaci teh sieun dibakeun penting murid dia kena luluh kumaha ieu carana didagor-dagorkeun hanya orang-orang tertentulah nu bisa kos kitu mantap iyalah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala hese jeung ahli Allah mah kadang-kadang orang datang ka imam kiai teu kapanggih-panggih sakali tamu eueuh cenah kiaina ka Bandung beudang geus eueuh ka Banten eueuh nyanana anu eueuh hees ditungguan ge eueuh bae sial amat ti kiai
nyana tak kiai nu sialnya tah terus itu ya sebenarnya kiai apa ngan ieu hatena ieu buang kawarah jasa cara ngawarah ka murid seperti gitulah kiai geus tawa urusan nyana bae aya nu keur ngobrol ditinggalkeun hees ngobrol pan kiaina sering keur ngaji ditinggalkeun hees sering kiai keur ngaji nyana hees berarti kiai ditinggalkeun hees ku janna sering kita mangkos kitu kuari mah keur ngobrol ditinggalkeun ku kiai jero repes geus teh ieu eta aya rahasia-rahasia tersendiri supaya hatena ulah takabur teh cara-cara guru gitulah ahli-ahli Allah ngaleleskeun hate para murid-muridna boga rahasia-rahasia tersendiri hanya nyanalah nu dibere ku Gusti Allah lantaran nyanana geus deukeut ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala diturutan moal bisa cacadan ka kiai teh loba urang ngaharamkeun kredit bae mulai dicacad oh emang kitab hiji kitab loba bacaan itu kitabna eta mah kitabna hiji doang meureun dibaca coba bacaan nu sejen-sejen maknya sing kredit sakitu ngeunahna diharamkeun mulai tah cawadan kabeladiuna atuh lamun bang mah deuk kumaha lamun bunga bang diharamkeun atuh deuk kumaha majuna kiai mah trek nyaritakeun maju sararia maju ge agama lamun sia maju cak akal sia nafsu sia agama rusak deuk kumaha asal teu ngatur we geus kos karan itu mulai wah aib-aib dibuka-bukakeun segala rupana terus tiba heula zaman Kangjeng terus kabudade terus di zaman ayeuna mah leuwih parah kos gitulah karakter munafik besi aya jelema anu membukakeun aib-aib Kangjeng Nabi eta adalah munafikin mindahkeun caritaan-caritaan Kangjeng Nabi munafikin wari bagus ambalaya wa yaquluna huwa uyun nyana mangaromongna teh di mana dicegatin nganyerikeun Kangjeng Nabi supaya ulah datang ka Kangjeng Nabi tetep nyana ngabukakeun aib jeung bangsana nyana mindahkeun caritaan Kangjeng Nabi ka bangsana ka para munafikin bungeun kanyahoan ku Kangjeng Nabi nama pagon nyana ge jadi nyana ngomong di bangsa nyana jeung para munafikin ari kira-kira bakal kanyahoan mah ku Kangjeng Nabi nyana ge bung munafik bagus kitu hayang kadeuleu bagus zohirna ditukang di jerona padahal mah buruk hayang kadeuleu zohirna bagus hareupeun Kangjeng Nabi teh sumuhun dawuh sumuhun padahal ditukangkeun mah peureup munafik eta lain zohir lain batin embung kanyahoan ketika manehanana dilarang ku babaturanana ulah tuh ulah sok nyaritakeun aib Kangjeng Nabi kacela Kangjeng Nabi Muhammad ulah sia ke bakal kanyahoan ngomongna huwa ul Muhammad mah nyana mah boga dedengean tukang ngadengekeun naon anu diomong naon anu kadenge jeung narima kana sakabeh anu dicaritakeun di mana orang sumpah di hareupeun Muhammad misalnya aya anu ngabejakeun si anu ngomongkeun Muhammad aja urang datang cek urang teh ulah mah teu sumpah wallahi anna lam naqul nyana mah sodakona bakal percaya hebat Muhammad mah nyana ge jauh kehebatanna mah nyana tak kos kitu jadi Muhammad pokona huwa udzun nyana boga dedengan tukang ngadengekeun udzun teh ceuli ceuli mah tuh ceuli sapira ceuli tapi dimaknaan yasma'u kullamakil berarti bimana mustami
berarti majaz kan nukos ieu ngaranna majaz mursal min itlaqil uzun wa iradatil mustami alat nu di maksudna mah nu di alatanana denge teu eta majaz ngaranna uzun mah ceuli lamun di manaan saluluguna mah kieu wa yaquluna para munafikin anu asokna nyerikeun Kangjeng Nabi teh ngomongna teh lamun manehanana dilarang ulang nyerikeun Kangjeng Nabi nyana ngajawab heuy wa udun Muhammad mah ceuli kaharti tadi teh coba ayo Muhammad mah ceuli teu kaharti ayana ilmu bilagah ilmu bayan teh jangan lempengkeun kos kieu lamun urang teu ngaji ilmu bayan ieu teh ngamaana-anana huwa udun Muhammad mah udunun ceuli ayo datang ka iraha ka harti teh moal ku sia Muhammad mah ceuli nya Muhammad ceuli eta huwa udun ceuli Muhammad mah ceuli atuh heueuh tah huwa udun ceuli Muhammad mah lamun urang ayeuna kitu datang ka manehanana nya mah udun ceuli teu arti aing mah nya Muhammad ceuli tah kan udun teh ceuli alat tapi di maknana di makna anu ngadenge nah ieu kan majaz kos ieu garana lamun saluluguna be moal kaharti ku urang tah pentingna ngaji teh kos kullu khairin lakum ucapkan Muhammad kitu wa uzunu khairin lakum ya mustami'u khairin ngadengekeun teh ngadengekeun nu bagus lakum karanjeun kabala mustami'u syarrin lain ngadengekeun anu gorengna nya kaula teh ngadenge tapi ngadenge nu bagusna henteu ngadengekeun nu gorengna kula teh ngadenge nu bagus teh sebab kaula mah sieun kanu nyieun langit bumi termasuk kanu nyieun manusia nu ngutus kaula mantak yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin Kangjeng Nabi teh ngimankeun ka Allah lamun ngimankeun ka Allah percaya ka Allah berarti sieun ka Allah lamun sieun ka Allah nurut ka Allah kumaha cak Allah kita mantak dijelaskan Kangjeng Nabi teh yu'minu billah ngibankeun ka Allah percaya ka Allah 100% anak percaya ka Allah timbul sieun ka Allah sieun kumaha cak Allah bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah pokona mah geus siap diatur kajeun ku kumaha ge ku Gusti Allah mantak berangkat Kangjeng Nabi dakwah ucap kumaha cek Allah pagawean kumaha cek Allah tingkah kumaha cek Allah nu kaluar ti perintah Allah yu'minu billah nu kaluar ti perintah Allah sieun ka Allah mantak layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha oh tinggal urang kuari nurutan Kangjeng Nabi kumaha cak Allah tah endek datang ka kumaha cak Allah teh eta teh make proses proses teh lain sekadar proses-prosesan henteu bisa asal-asalan urang deuk kumaha cak Allah teh hiji kudu nyaho heula hukum-hukum anu ku urang deuk dilaksanakeun dua kudu siap mental diri urang ngalaksanakeun hukum tilu kudu boga jelema anu ngarti karena aturan-aturan hukum nu bakal dipigawe ku urang anu nuduhkeun ka urang guru mursyid karak urang kumaha cek Allah urang makan kuari teh kumaha cek nafsu urang
ngaji kumaha cek nafsu lain kumaha cek Allah, salat kumaha cek nafsu lain kumaha cek Allah, puasa kumaha cek nafsu lain kumaha cek Allah. Jauh gerak encan pati ke harti cenah kiai kumaha sih maksudna. Otakna deet siapa otakna deet ya hayang nyaho antara nafsu jeung perintah Allah ya setik bae urang kudang ti penting salat usolli sunnatan liqada'il hajat doa Gusti salat hajat abdi teh Gusti maha uningan Gusti abdi teh dagang ieu teh dagang karung teh ayeuna teh ngajejes karung teh laku-laku lumawa eueuh Gusti sanajan biayaan eueuh ge diri sorangan tetep Gusti hayang aya laku mah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin tah eta salat hajatna nafsu. Nah mulai tahu kos gitu iya tak nafsu tak mulai lain keluar ti nafsu tak nafsu tak mulai itu. Nah kuari kiai datang menurut calon lurah begum salah doa anak kiai tapi mah yang khusus kiai kula mah yang khusus supaya menang calon aya sabaraha calon aya 5 kiai sasa anu dia kula nomor sekian geus terus nah ieu mah hampura bae kiai nya ieu mah jeung pertama ieu kula mere ieu 30 juta ka kiai pokona khususkeun oh insyaallah geus mulai ta kiai set utang hudang ti penting jeung ngawirid melalui wiridan khususon. Langsung doa khususon teh kiai tak kos kitu teh kiai salatna kemudian atuh ayeuna wiridna doana eta adalah hawa nafsu diganjar teh kiai ulah nyaritakeun ganjar asal hawa nafsu geus henteu cenah kiai mendeng teh sia ngomong deui tanya deui teh hawa nafsu ngerti hawa nafsu tak mulai teh kuari usum pilpres urang kumpul babarengan zikir bersama nu ngadorong zikir teh naon ieu teh ieu supaya jelas hawa nafsu teh kos kitu supaya nyaho henteu cenah kula mah nafsu ge endek we atuh aing nyaho ieu anu ngadorong jeung ngadongkrak kana hadir di dinya jeung zikir dirinya naon nafsu tah kos kitu tah ayo kita percaya bakal digajar ulah jaritakeun ganjaran nu ngajajar mah Allah ngan asal timbul ti nafsu seuneu sakitu cenapa nu dibacana la ilaha illallah ulah la ilaha illallah Quran ku sia baca ku nafsu mah jahanam sia ye cenah kiai kos kitu mah aing mah kos kitu bae kitu-kitu geus tidak lempeng tuh kan ge ente uje sia segala je segala naon tah ieu mah supaya nyaho oh eta teh nafsu nu ngadorong kana berangkatna urang teh naon tah ai kitu mah cenah ulah atuh kumpulan saha anu ngaulahkeun eta teh dalam rangka pilpres atuh mangga bae ngan niatna karena Allah anu ngadongkrak berangkat urang kumpul ngaji zikir ulah aya selain daripada lillahi ta'ala ayo eta cenah kumpulna dirinya kiai mimpin di panggung teh eta teh karena Allah apa lain tanyakeun ka kiai karena Allah apa lain ulah ka aing padpun sia jido kajeng Nabi mayun billah
ngimankeun ka Allah anu ngimankeun ka Allah teh percaya 100% aturan Allah tu sieun ka Allah rarasan teh besi salah ka Gusti Allah ja Allah teh ngadengekeun rarasan teh besi salah ka Allah teh lantaran Allah ningalikeun lantaran asa didegekeun dikanyahokeun ku Gusti Allah sieun salah sieun ka Gusti Allah jelema nu geus boga rasa asa didegekeun boga rasa asa dikanyahokeun boga rasa asa ditinggalikeun jelema sieun ka Allah bakalna lempeng jelema anu motif nu ngadorongna nafsu asa teh dideuleukeun ku Gusti Allah da Allah mah teu kadeuleu asa teh didengekeun ya Allah mah gaib asa teh dikanyahokeun ya Allah na teu aya sote kahijab urang teh ku nafsu tadi nu ngadorong teh pamerena nu ngadorong teh pangalemna nu ngadorong teh pangaguna nu ngadorong teh menarkeunana eta lah nafsu moal cenah kiai eta mah ki fudoli mah panyanama dedeuh aduh ayo billah mata dijelaskeun deh Kangjeng Nabi teh huwa uzuru khairil lakum yu'minu billah sok terapkeun di diri urang nu ngadorong salat penting teh naon nu ngadorong maca sholawat teh naon muatan-muatanana ulah aya salianti lillahi ta'ala komo geus kolot mah lempeng-lempengkeun sebagai ulah aya dorongan-dorongan masa geus kolot masih keneh ngawirid di sekolah Yusuf naonan geus kolot masih keneh sekolah Yusuf li abihi ya batini raitu ad asyara kawkaban syams wal qamar lisaji kunaon ngawirid kos kitu teu beres geus kolot mah geus kumaha ayana bae nemah malah mah balik deui ka kuburan belah mana ya aing dikubur geus kolot mah kitu kudu urang ye lain ngubur haju handapun bujal nanaonna mikiran ngubur awak ulah ngubur nu eta Masya Allah yu'minu billah ngimankeun Kanjeng Nabi teh ka Allah ana ngimankeun sieun ana sieun nyangahkeun sadaya-daya kumaha ceuk Allah tah lamun urang geus bisa lillahi taala di alam geus ku Gusti Allah lamun urang geus di alam ku Gusti Allah Allah nginstruksikeun malaikat Jibril bejakeun ke seluruh malaikat aing cinta kitu ka hamba aing nu ngaran eta malaikat Jibril langsung mere berita wahai seluruh malaikat Allah mencintai hambana tuh ngaran si anu di anu dengan sendirinya malaikat nonton kabeh di langit blek ketika malaikat nonton kabeh jelema raresepeun tidak terkecuali kolot budak aki-aki nini jawara kabeh sebab tontonan malaikat. Nah ketika orang itu bisa lillahi ta'ala make muatan-muatan berangkat ke panggung iya anu ngadongkrak nate pamerena nu ngadongkrak nate keagunganana pangalemna jeung sajabana Allah nyarita ka malaikat Jibril nu kamari aing resep teh kuari taresap bejakeun ka seluruh malaikat ohoi malaikat Allah benduan ka Kiai Pendi langsung mambul jelema geus ditanya ge teh ku Kiai ku kaji Pak Kiai Haji Pendi ditanya geus di mana Bang punya tanya anu lah geus mambul
sinarna dicabut sebab naon atuh lillah yu'minu billah eta teh akan kudu proses berarti aya naon di diri urang aya nafsu nah nafsu ieulah anu ku urang kudu diopena kudu diperangan lamun urang merangan nafsu atuh ilmu teh makin mamawa teu beres ka urang ieu perang jeung nafsu ieu hese ge perang jeung nafsu ya Imam Jalaluddin Rumi ngagambarkeun ika jelema ibadah ka Gusti Allah berangkat ka leuweung teu kudu ka leuweung sabenerna mah deuk ibadah ka Gusti Allah teh ja Allah malain di leuweung ka gunung teu kudu ka gunung ja Allah malain di gunung Allah mah di mana urang aya di mana urang cicing aya di mana bae Allah mah aya mukhalafal lil hawadits ngadengekeun uningaeun ningalikeun teu kudu ka leuweung-leuweung di lembur urang di kota di kampung di masjid di mushola di kamar sarua ibadah mah cuman eta gangguanana urang keur ngeunah-ngeunah salat duha mulai babaturan urang Assalamualaikum kakara ge 2 rakaat aduh ya aing Assalamualaikum ai teh disamperkeun pan ieu teh bisnis ai disamperkeun ieu keur duha aing ieu berat mana ya bisnis Allah Allah nyelib bisnis tuh bisnis 8 bon iya makhluk tak kos gitu dah nah kurang tenang di imah maye duha Allahu Akbar karak ge menang 2 rakaat pamajikan kaji balanja kaji oh geran salat duhana bau sok jasa karak ngaji 2 minggu bae ka Cilokus duha sing jelengeng teh ceuli sial eta gangguan carana teh gangguan eta kosit jiga heuh tuh satu Allahu Akbar karak 2 rakaat anak nu masih kena leng-leng teh datang ka sajadah ngisi deres teu ngepet mah bele-belepet pan urang serba salah eta coba si aja sa geus beres urang gegeraan bae salat teh urang kan mau ieu dah mana ye budak bebelepet pisangan habek yo eta mana teh surti kan aya nu hebat bancek mana oh siap punon ka kamar cek mana teh gede deres tah boga pamajikan kos kitu mah deres keneh ieu mah sakalian ku kakak bae cenah tah pisangan goblok lek kumaha aja aing nyaho sia karar itu loh cenah meureun kiai tah aing mah sia ayo ngagambarkeun sia ieu mah masyaallah tah ieu makhluk kos kitu tah ngilih baeing lah pokona mah geus sanajan henteu kaleuweung kamar boga kamar khusus duha Allah HP dibawa masa aing nyilip HP dibawa karak menang sarakat tang ting aduh udah ibadah bawa HP blon aduh yang gegeraan bae aduh tadi nama tenang salatna rakaat awal masyamsi wa duhaha wal qamari idza tal barang aya HP tarapat kada wadawali sejaman cak Gusti Allah nanaon dan sia tolol ibadah tadi ka aing kuari ka HP jadi biluk kitu likum iya oh iya oh iya benar siap ya kuari ya oke guys boro-boro 8 rakaat 2 rakaat ya kaganggu
Iya makhluk geus bisnis, geus pamajikan, geus anak, geus segala rupa. Tenang ya. Halo supaya tentrem uzlah ngarana. Geus aya nu bisa mah di imah bae ge masalah gangguan pamajikan, tilok ngaganggu anak kitu kene batur. Teu aya hubungan jeung urang teh kudu kaleuweung di imah bae salat. Eueuh gangguan, malah batur nu diganggu ku urang. Dibalik. Batur teu ganggu ka urang ngaganggu batur. Kaleuweung tah cek Imam Jalaluddin Rumi ketika urang kaleuweung horeng di leuweung teh aya singa, horeng aya macan kumbang, horeng aya serigala. Urang datang ka leuweung mulai 3 hewan dek menerkam urang. Kabeh dek ngajadikeun santapan kan ka urang. Nah, singa siap galegleg, macan siap galegleg, serigala kitu kene. Neuleuk ka tukang, ieu paeh cek geus. Geus datang ka dieu meureun riwayat hirup aing. Dek lompat ka gunung parantina. Serigala mah dek leuweung ka luhur tangkal kayu gampang. Dek kaluncat ka mana nagaranyana. Geus iwal ti pasrah ka nu bogana. Tah jelema mah asal geus kritis karak pasrah ka Gusti Allah. Karak pasrah sok geura jelema anu tatadina sehat walafiat dibere gering para jasa tasbih di sisi katuh aya di sisi kencaya. Mulai Allah. Nah, anu dagang maju. Bisnis komo ke luar negeri, dalam negeri dan lain sebagainya. Pokoknya poho ka Gusti Allah. Buah hancur usahana. Modal ampaleh hutang sebelit hulu. Jumat lagi jam 7. Jam 7 geus ka masjid ge. Kabehan masyarakat kaget teh. Haji, iya mesti ngelawan lah, ya gawe cek yang nanti mana ibadah ke Gusti Allah. Horenganan mah, imah nage disegel. Adaptasinya najeng masjid, imah disegel. Mulai sholawat dibaca, zikir dibaca, terus kritis seperti itu. Ditolak ku awewe bae atuh, tasbih muter. Eta kritis karena eta, masya Allah ditolak ku awewe, ya Allah, tasbih jadi sasaran. Eta lah saat kritis jelema teh ya, ponggok, eta jelema diudang, serigala, macan, singa, pasrah ka Gusti Allah. Dengan pasrah ka Gusti Allah nol, ya Allah ya Rabb, abdi teh hamba Gusti, macan hamba Gusti, nyanggakeun sadaya-daya. Nu bisa gerak iwati digerakkeun ku Gusti, nu bisa lempang iwati dilempangkeun ku Gusti, nu bisa calangap iwati dicalangapkeun ka Gusti. Pamun tayangan kadua hiji bae ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Nol na lain nol letik-letik, hiji bae Allah. Macan datang kanya nangis perem bae. Abdi mah meureun Gusti, ieu teh kuburan abdi mah di 3 beuteung. Macan, singa, serigala nyanggakeun sadaya-daya meureun. Perem. Macan kadinya ngan ngambuan dong. Boro-boro macan sih berit lagi. Keseragang jantung cekel habak atuh. Ya Allah. Berit ge kan ngadenge berit eta emang teu ngadengekeun ka omongan urang tuh ngadenge. Nah kiai keur ngabahas macan cenah. Keluar aing coba ya. Ngagibeg jantung murag.
Allah kan. Nah ditanggapkeun ka Gusti Allah macan ngan ngambean doang, serigala ngambean doang, singa gitu keneh tidak nol ka Allah, pasrah ka Allah. Nu ngagerakeun macan singa serigala Allah, nu nyalangapkeun Allah ku Allah ditakulah atuh teu jaseatana ka aing cak Allah teu mun tayang ka sasa yan ulah kaget. Lamun buyut Mansur mah mau jadi kendaraan ulah kaget. Lamun Imam Maghribi nu kurang dizarahan mau jadi kendaraan ulah karaget, pasrah ka Gusti Allah. Terus berangkat kabeh, berangkat nyana beunta alhamdulillah aya naon cak nyana ieu kot aing teu digegel salamet. Oh horeng pasrah ka Gusti Allah, nol ka Gusti Allah, masya Allah eta nol pasrah ka Gusti Allah teh salamet. Wali-wali Allah nu mantag saralamet pasrah nol ka Gusti Allah. Eta teh gambaran singa, macan, serigala, gambaran nafsu. Gitulah Imam Jalaluddin Rumi. Kumaha gambaran nafsu ketika orang deka Allah? Anggap tempat eta adalah leuwih. Dina harti loba gangguan-gangguan. Urang deka Allah teh bisa tukangen urang teh gambaranana aya singa, aya macan kumbang, aya serigala. Artinya singa adalah raja serakah. Nafsu urang serakah. Gambaran macan kumbang adalah mencintai kepemimpinan, hayang jadi kepala baik. Bagus teu bagus tetep hayang jadi imam bae tak kiai. Mun diondang kudu mimpin tahlil bae. Mun naon kununa nya nama dijadikeun imam bae. Mun teu jadi imam teu jadi. Ieu eta kos kitu. Eta karana macan kumbang. Serigala iris teh mak loba teu seubeuh-seubeuh iris. Urang deka Allah teh dikejar-kejar ku nu tilu tadi. Mampukah urang? Bisatah urang mengantisipasi nu tilu eta? Gambaranana nafsu tadi teh macan, gambaranana adalah singa, gambaranana serigala. Digambarkeun kitu teh ya. Teu saeutik kiai talar Quran, kiai talar Jamul Jawame, kiai talar Bukhari katerekam ku singa. Teu saeutik jelema citu ilmu alatna, citu ilmu usul fikihna, geus puguh fikih mah. Beak dilalab ku serigala. Teu saeutik jelema anu pandai-pandai ilmuna, geus puguh ilmu agama, filsafat sajabana, beak ku macan kumbang. Nah, poho kana yu'minu billah. Kangjeng Nabi teh ngimankeun ka Gusti Allah. Geus ana iman teh sieun ka Gusti Allah anasieun, boga rasa didengekeun, boga rasa ditinggalikeun, boga rasa dikanyahokeun. Sieun besi salah, sieun besi salah, sieun besi salah, ana sieun besi salah. Nyanggakeun aturanna ti Gusti Allah, ulah aturan sorangan ngaranna hawa nafsu. Iyalah nu kudu diopenan ku urang di diri urang teh nafsu. Urang mah diondang ngariung, bae diondang ceramah. Barang datang ka ditu jelema ngan aya 20. Aja bebeja bae. Situasinya ieu kos kieu nya ngajinya, kanu ngondang teh lain mah kula asal datang bae nya. Teu nya ka hijina mah tuh emang deuk ada hujan, beusi kaburu kahujanan. Lah teu mah geus asal datang bae, ja kitu-kitu keneh ngaji. Ya panjang sakitu, pendek sakitu lah.
Atuh ngadoa bae cek nu boga ngadoa balik. Eta ku sebab jelema saeutik kan bae kurang tertarik. Boh, ketika jelema lobaan karat, amprekan di suratan ge tita eureun. Ya ku bae baju kana. Panggung-panggung nu aing imah boti imah ja panggung. Hawa nafsu mah seperti salat duha ge aya jelema mah teu puguh rakaat. Allah ngaji di sabaraha rakaat teu main rakaat. Satungtung jelema deuleukeun aing mah terus bae. Hawa nafsu kadeleuna ibadah padahal maksiat. Kadeleuna ngaji padahal maksiat. Kadeleuna maca Quran padahal maksiat. Kadeleuna zikir padahal maksiat. Gusti nafsu ngalojokkeun urang diterkam ku serigala, terekam ku macan kumbang, terekam ku singa. Urang kurang pandai-pandaina seperti eta. Masya Allah gambaranana seperti eta horeganan. Nah, eta jelema nu tadi teh ya dileuweung salamet. Alhamdulillah masya Allah. Nu nol ka Gusti Allah, kuari timbul berarti aing hebat. Aya boga perasaan aing hebat teh kos kitu batu mau geus teu daek teu kebal mau datang deui wah jeung pan datang deui wah henteu bisa menghindar du kuari mah caplok blek jadi santapan. Eta hebat Imam Jalaluddin Rumi ngagambarkeun jelema nol ka Allah mun tayang ka Allah salamet kabeh ge kumaha cak Allah, tapi lamun boga rasa aing hebat nafsu berarti kan datang deui macan. Nah lamun urang dibere ilmu kemudian ilmu teh asa nu aing pinter, asa nu aing hebat, asa nu aing hawa nafsu eta teh keur dileg-leg ku macan sebenarnya. Aing gagah kagagahan teh nu aing poho ka Gusti Allah na eta teh keur diterkam ku serigala. Aing sugih nu galeuyan ti aing sugih teh poho ka Allah eta teh horeng keur aya dina macan kumbang sangat kabeh ka Gusti Allah. Gusti ku batur disebut pinter teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Naon hartina atuh ilmu abdi mah ieu teh ngan sakadar ngarasa syukur we ka Gusti nitipkeun ilmu kitu ge beusi salah nyampekeunana beusi salah meraktekeunana bimbing Gusti abdi henteu ngaku-ngaku abdi teh sandarana Allah kitu keneh urang boga kagagahan ya penca ieu tamat penca itu tamat asa aing katoel ngaguling terbukti ngaguling ji toleh dicolong loh cenah di tukang pugu dihareup nyana ngomong di tukang dihareup pula ge neuleukeun ngaguling tah eta boga sandaran coba lamun di ka Allah keun be moal datang jotosan batur ka urang moal datang sandarkeun ka Gusti Allah boga dunya ya Allah ya Rabb abdi teh ku batur disebut sugih bandingkeun jeung paharto ulah jeung Kangjeng Nabi Sulaiman eueuhna naonan abdi teh bandingkeun jeung lim siliong mah masuk 10 negara 10 besar dunia abdi mah eueuhna naonan komo jeung Kangjeng Nabi Sulaiman ku batur pajar sugih-sugih bade Gusti ieu mah Gusti Maha Uninga harta teh anu Gusti dititipkeun ka abdi meureun sarua jeung kieu tah sia ku aing dibere harta titipan ti aing tuh bangun tuh melalui leungeun sia aing ngitah ngabangun tuh fakir miskin tuh yatim piatu melalui leungeun sia tah sarua jeung kos kitu aing teh tah dititipkeun ilmu ka sia luduh-duduhkeun jelema teh hayu bere nu butuheun rukun salat nu butuheun ilmu zahir ilmu batin bikeunan hayu melalui sia aing percaya ka sia tah ulah sok disumput salindung kabelah dieuna boho nyieun gambar
ku ilmu luhur dipoto aya gambar di dinya caleg zona terlarang sial goblok zona terlarang ya blon nah itu naon eta kos kitu teh nafsu gambaran yu'minu billah Kanjeng Nabi ngimankeun ka Gusti Allah sieun kumaha Allah tak eta bahasa kumaha Allah teh urang eueuh irodat urang makan kuari boga irodat boga karep satungtung urang boga karep urang aya dina bag-bagan syariat ketika engke urang teu boga karep kumaha karep Allah urang geus aya di hakikat tah eta karep jadi jelema beneran teu boga karep atuh kumaha moal bisa dibahas sama kos kitu mah sebab perasaan mah moal bisa dibahas kajian kumaha ge kos jelema kasep kuari boga pamajikan nya bengek nya hideung nya kuru ayeuna sia nya kasep aya di sia pinter aya di sia gagah aya di sia kok boga pamajikan rupane ora pira tapi rasanya nah eta kan urusan urusan perasaan lain deui perasaan mah teh beda-beda mungkin nyana boga perasaan kanyana teh karunyana pelebah naonna dedeuna pelebah naonna nyaahna sayangna pelebah naonna eta mah kan rahasia perusahaan teu bisa tah mana urang teh ka Gusti Allah ngeuweuhkeun irodat teu bisa irodat urang dieuweuhkeun ku urang dengan cara hayal pikiran moal bisa tah sebab Allah lantaran urang ka Allah irodat urang na dieuweukeun diayakeun irodat Allah perasaan kos urang kuari perasaan asa didelekeun ku Allah tamakan perasaan asa didegekeun ku Gusti Allah kana perasaan sebab sifat sama Allah teh sifatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala al-muta'alliq bi jami'il mawjudat sama Allah teh sifat bangsa azali anu enteuk anu cicing anu jumeneng di Gusti Allah anu patalina kana sakabeh maujudat nu maujud langit salangit jeung eusina bumi sabumi jeung eusina kabeh ieu teh kadenge ku Gusti Allah wa in qopiya sanajan samar kasamaranana binatang nu pangleutik-leutikna sireum ateul nyana ngalengkah ku urang mah teu kadenge ku Allah mah kadenge lelengkahana sireum ateul bleg atuh kumaha urang wari timbul perasaan di diri urang atuh aing teh meureun kadengekeun bae ku Gusti Allah eta mah perasaan sanajan geus diterang-terangkeun kitu ge tetep bae ngabaged bae tetep bae teu boga perasaan asa didengekeun pan tolol jasa eta mending gorakena mah kolot huis teh geus lain di luhur jembut geus huisan kulata ngabaged tuh nah billah wa yu'minul mu'minin jeung Kangjeng Nabi teh percaya ngabenerkeun ka para mukminin naon anu dicaritakeun ku mukminin teu percaya ka salian mukminin lantaran jelema mukmin mah sarua pada iman ka Allah tusieun ka Allah ngajaga image ngajaga etika ngajaga mukminin mah ai bangsa munafikin bangsa kafirin mah beriman ka Allah percaya aku sama Kangjeng Nabi percaya teh hiji ka Allah iman 100% dua ka mukminin segala rupa caritaanana wa rahmatul lilladzina amanu minkum ngajadikeun rahmat ka jelema iman minkum piaranjeun kabeh walladzina yuzuna Rasulullah mah ari jelema nu nganyerikeun ka Kangjeng Rasulullah eta malahum adzabun alim bakal kakenaan siksa nu pohara nyerina tuh mukminin mah mukminin bakal kabere rahmat kakenaan ku rahmat ari jelema nu nganyerikeun mah bakal kakenaan ku azabun alim ya Allah ya Rabb pertama
iman ke Allah, mantepkeun tauhid urang ke Allah dengan cara aji wujud kidam bako nu wajib di Allah, nu mustahil di Allah, nu jaiz di Allah, wajib dikangjeng, nu mustahil dikangjeng, nu jaiz dikangjeng. Kuari perdalam ku urang sifat nafsiyahna, salabiyahna, ma'ani jeung maknawiyahna. Kuari ku urang diperdalam deui supaya rasa karasa tauhid nauhidkeun Gusti Allah dina af'al, dina asma, dina sifat, dina zat. Kengerahan urang melangkah dengan pasti. Kemana baik urang tilok air ruga gregog kepanggih masjid melangkah pasti, majelis taklim melangkah pasti, adapun di jerona dek SPGU masalah, tapi melangkah dengan pasti. Eta jelema ngaranna yakin. Kadai jelema anu teu yakin mah okos urang kampung ka kota, nah dek naik klip bege kan culak cileuk, dek naik klip culak cileuk lantaran lain pagaweannya na, lain pagawean urang kampung, ieu mah urang kota. Nah culak cileuk kumaha asupna, kumaha mencetna, kumaha tah eta teh jadi pikiran beban. Jadi lamun dek naik nu kos kitu teh darah tinggi naik, sebab jadi beban. Tah akhirna asup lah jeung babaturanana pan sendal ditinggalkeun. Jeh barang naik ka luhur batur marga sendal, ai nyanan teh sendal aing ka mana? Eta kampung teh kos kitu, eta kampung. Ese wajan dipaksakeun ge kitu bae tah mah. Atuh ai sendal mah ulah. Eta beban. Aya aturan geus asup ka jero lip. Geus asup ka jero lip. Keluar deui, geus asup keluar deui, dipencet mah dipencet. Horenganan teu nyahueun, kan make kartu kuari mah. Kartuna punyanan teh dikadijakeun. Atuh dipencet ge nak ditotna hese. Kampung mah hese bae. Geus kebel karek kapanggih jeung kula. Rumah Haji Encan nungguan kiai, nungguan teh podosero. Nungguan aing mah teu kudu tinggal ku sia. Bisa jelema nungguan segala naon okos nu deudeuh teh kitu. Horenganan odom. Aduh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kampung hese bae, kampung hese bae. Ka Jakarta meuli kitab jeung kula, sendal dibuka. Ka toko sendal dibuka. Atuh di jero pelayanana. Haji kenapa dibuka? Atuh kula ngajauhan bae besi pajar batur. Ya Allah. Dongeng dah kan toko mah masjid buka mah. Waduh, orang di luar aya bacaan sendal harap dibuka. Eta kan aya panah ka masjid. Atuh ka masjid, ieu mah toko. Berarti kan blon. Ya Allah, ya Rabbi. Ese kampung mah kampung bae ka jeung hukum. Ese dah ieulah. Ya walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Yahlifuna siyagatalekeun jembae liwat aing ngareun lohor kajen kumaha ge hayang nyahos ya. Bakuat-kuat jeung aing kajen kumaha ge. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.